Akang boga tutorial cara ngangkat galon untuk matak nyeri karena awak, karena cangkeng, karena lengan. Akang bisa tutorial. Kumaha carana, Kang? Yo, kan anu kalobaan masuk kieu geuning ya. Tah. Ieu teh matak ripuh karena cangkeng, matak nyeri. Tawa lamun kieu tah. Ripuh deui matak nyeri karena cangkeng. Kieu carana. Kumaha carana, Kang? Tah, carana kieu nyi. Lengan hiji, lengan dua, leplekeun. Terus kumaha, Kang? Tah, geus di kieu-kieu, tepuk sakali, tepuk dua kali, tepuk 3 kali. Dia angkatkeun galon kana mejakeun. Masih kira orang hipnotis. Aduh. Tuh, kan gampang teu matak nyeri cangkeng. Ah, gampang-gampang.